Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun. Banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka lah dikosongkeun mah. Sada ditungguan we kubah Jaeni jeung ku Widarba sabaturna. Bahladuni bari ngaret ka Bah Jaeni. Jelas maksudna yen nu sejen teu meunang milu. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Upami bade arangkat mah kuring mah bade teras wangsul ka Malangbong. Bah Jaeni gancang nyelengkeung bari hatena rada kasigeung. Manehna teh jiga-jiga nu deuk diparabkeun ka anggana. Ya kitu hade atuh. Keun nu tunggu di dieu mah Kidarba. Moal horeameun manehna mah lantaran lain jalma kecing. Pok-pokanana Bahladuni geus nyigeung deui bae. Matak ngagedug kana hatena Bah Jaeni. Ngan alusna sakumaha nemragna oge kana mamarah. Bah Jaeni teu daekeun nembal. Ku kitu teh mah kumanehna geus kaijir bisi nimbulkeun riributan. Nu akhirna pasti manehna nu bakal ripuh. Ku kituna kapaksa mereketkeun nyabar-nyabar maneh. Tapi ari tembusna kaluar mah sakitu natratna. Beungeutna ngadadak geuneuk. Ciciren keur ngandung amarah anu pohara. Tah kitu we aka mah sae mulih we lah. Sawios perkara si Anggana sareng si Tirtaguna mah bade diberesana ku kuring. Hasilna tangtos diwartoskeun ka ditu. Surabonang nemrong. Satekah pola meper hatena Bah Jaeni lantaran kumanehna oge geus kajudi yen Bah Jaeni teh kasigeung hatena ku pok-pokanana Bahladuni. Ya mohon kitu we Ki Adi. Puguh tos ngarumaoskeun aka mah jalma kecing leutik buri. Permios we ayeuna ge bade wangsul. Bah Jaeni kontan harita keneh oge pamitan. Malah geus teu ngurus sasalaman heula, gejring bae. Manehna turun ti manah Surabonang, langsung ngagedik ninggalkeun padepokan lemah neundeut. Bari mawa amarah nu lain deui ngabebelana. Somong teuing ande ka Tirtaduni, sangeunahna naker ngenyerikeun hate batur. Bah Jaeni ngagerentes di jero hatena. Kan nyeri ku si Tirta oge tacan lipur. Ayeuna geus ditambahan deui ku si Laduni. Kacida ngampasna ka aing teh. Nepi ka ngarekeun jalma kecing leutik buri. Hate Bah Jaeni terus noroweco. Tapi dipikir-pikir mah tanyana ku si Tirta mah teu kudu dipake nyeri. Lantaran sasatna salah aing sorangan. Tapi ku si Laduni
Jelas manehna teu sakitu ngahinana ka aing. Anak itu mah taya salahna. Upama aing ayeuna menta dihampura ka si Tirtaguna. Sugan we ku jalan ieu aing bisa ngelaksanakeun mulangkeun ka nyeri ka si Laduni. Anas eta manehna teh guruna Ki Surabonang. Teu jadi soal. Bongan manehna sorangan geus gana-gana ngahina ka aing. Yah, nya. Ayeuna mah mending terus we ngadatangan ka Tirta ka Cibulan. Bah jae ni hatena jadi ngadadah kerobah sikepna ka Aki Tirtaguna. Karta geus teu kudu panjang deui mikir. Leok we manehna mengkol ka beulah kenca ngambah jalan torobosan nu ngahubungkeun jeung jalan satapak nu brasna ka Cibulan. Kanca dangu ti sajurutna Bah Jaeni ti Iman Surabonang. Tekung silila deui oge Bah Laduni katut nu duaan beral bae Mariang ti Padepokan Lemah Neundeut. Nu kari ukur Widarba jeung Madrawi katut Dargoji. Tiluan ting rariung jadi patunggon. Nu matak dina jolna abrulan anggana ka Padepokan Lemah Neundeut. Nu diburu-buruna kaburu subung manten. Nu kasampak teh ukur Widarba sabaturna. Alusna Widarba sabaturna teu nembongkeun sikep nu matak ngahudang amarah. Ku kitu teh mah manehanana ge geus ngarumasakeun. Lamun riributan geus tangtu moal kuat. Ulah boro-boro maranehanana nu kasebutna ngabogaan pangabisa teu sabaraha. Kapan Surabonang oge nyaeta nu jadi guruna. Kaanggana teh geus natrat teu nandeng. Atuh waktu ku anggana ditanyakeun, Widarba teh sebeleke pok bae nerangkeun yen Bah Laduni katut nu duaan teh keur arinit ka Pangandaran. Malah can lila Mariangna ti Padepokan. Dibejakeun soteh supaya anggana sabaturna gancang-gancang nyeringkah ti dinya. Ongkoh pamikirna Widarba, sok asa piraku deui upama anggana terus nyusul. Memang nya ari anggana mah harita keneh oge terus bae balik deui. Ngan aria nu teu milu maena terus bae bebeja deuk ngulang ka lemburna. Geus taya perluna deui cicing di dinya oge. Lantaran udaganana geus eueuh. Leos bae Arya Indit. Bari hate mah lain deui ngagermetna ka Sutajaya. Sugan we cenah di jalan bisa kasusul. Hanas eta cenah dibarengan kudu jadi guruna. Dek lah-lahan we dijajal pangawesena. Teu kudu gimir kudu can karuhan. Paribasa ulah kumeok memeh dipacok. Da puguh sajalan tea kanca. Pada-pada ngambah jalan nu brasna ka Ciawi. Katurug-turug Arya dina lumampahna ngagunakeun kacepetan anu luar biasa. Ku kituna teh heran. Upama abrulan Bah Laduni tekung sila oge bisa kasusul pairing-iring tiluan. Sutajaya, mangke dagoan. Arya nyorowok berjoreat we ngabalesat crek nincak taneuh tukangeunana Surabonang nu harita lempangna pangpandeurina. Rika tiluanana marali ka tukang. Malah Bah Laduni mah langsung ngajorelat ka hareup serog pahareup-hareup jeung Arya. Baturna si anggana. Bah Laduni rada ngariuk kaget. Teu salah ge sepuh. Oge geus ngarti meureun. Naon pangna kaula ayeuna
aya di hari penandika. Arya ngajawabna tandes bari ngagiler ka Sutajaya nu harita geus ngarendeng jeung Surabonang. Ngajarega tukangan Mbah Laduni. Hade kisanak. Tapi ayeuna mah leuwih hade sang hareupan we guruna. Mbah Laduni bari maju. Ya, iya nu ngaran si Arya teh. Sawios urang sahareupan ku abdi we Pak Guru. Surabonang teu sirikna gorowok. Relat we manehna kagigireun Mbah Laduni. Teu salah Bonang. Pajampe we atuh deuk digarap mah. Nya bener. Ebrehkeun tah kabelaan kanu jadi dulur teh. Mbah Laduni bari ngagentak mundur. Bari ongko hayang neuleuman we geus tepi ka mana kamajuan nu jadi muridna. Pikeun kaula mah teh jadi soal saha bae nu deuk maju. Bae ka hareup. Ngeun lamun menang nawar. Si Sutajaya sina makalangan. Lantaran manehna nu memangna dipika butuh ku kaula. Arya ngagiler deui ka Sutajaya. Ya, montong waka jeung lanceuk aing deuleu. Ieu dina heula deuleu. Icip-icip heula ku sia. Nyarita kitu teh Surabonang bari ngagempurkeun peureup kencana ngagunakeun jurus gelap sayuta. Lantaran amarahna ujug-ujug ngabebela barang ngadenge pok-pokanana Arya nyata-nyata nangtang ka Sutajaya. Teguru-gurunggu subraya Arya nyorowok gerat manehna ngagunakeun gerakan orai gibug. Kalegot kagigireun lawan. Bari langsung ngahembatkeun teunggelan babad alas deuk ngahanca beuheung. Ngan bae Surabonang teu eleh cingceung. Manehna rikat ngagilek nyerong ngatuhu ngabarengan gerak leun kenca pikeun mapag pigelang lawan. Bareng jeung eta srop manehna maju bari jeung ngagerakeun leungeun buntungna pikeun nyatok gado. Nu tumerapna ka Arya rikat nakar mundur sarta langsung ngasupkeun gerakan Saptagiri ku leungeun kencana. Tuh, dampal leungeun kenca Arya bantrok jeung leungeun buntung Surabonang. Aduh, tumerapna ka Arya teh karasa nepi ka ngagero. Bakuna mah ngarasa kaget we. Lantaran karasana leungeun buntung teh kacida teu asna sarta bari jeung nganung tanaga bobot ratusan kati. Eta we, Arya harita nepi ka ngajeregjek mundur. Bontong seperti nu gegeran Arya. Surabonang nyorowok. Bari langsung ngangsrod deui ngagunakeun jalan jero. Sedengkeun peureup kencana marengan ngadius deuk nyengsolkeun carehan. Kaget kudu buntung deuleu. Lain gegeran. Arya nembal. Bari terus rikat manehna ngalegot deui kagigir. Jerat. Manehna langsung ngajaul ka luhur. Ngabarengan gerakan dampal sukuna ditajehkeun kagigir. Sedengkeun Surabonang nu memang awas naker nuturkeun gerakan menjadi lawan. Manehna teu gana-gana ngarobah kuda-kudana. Tapi ngagentak nyebrutkeun peureup katuhuna kagigir. Nu maksudna mapag lawan ku gerakan timpug miring. Tapi lain deui ngaranjugna. Lantaran gempuran peureupeuna ngageblos. Da puguh harita keneh oge. Arya langsung ngajorelat ka luhur. Bari ngabarengan gerakan dampal sukuna. Ku kituna geus teu bisa disingkahan deui. Ujug-ujug cedak bae. Carehamna dihakan ku dampal suku. Manehna ngagerung. Bari sirahna ngadangheungak. Sabet kitu, crig. Arya nincak di taneuh. Tapi kaayaan Surabonang harita oge geus bisa deui ngawasa dirina. Ku jalan narik suka tuhuna ka tukang. Sarta barang breh mireungeuh lawana nincak di taneuh. Kalawan sakilat naker. Surabonang ngapelesat ngagunakeun gerakan nembrag jagat. Nu tumerapna ka Arya. Ngagentak ngageserkeun badanna kagigir. Bari langsung ngahembatkeun teunggelan rawe rantas deuk ngahanca punuk. Rokaya leungeun buntung geus nyuruntul manten. Dina gerakan suduk miring. Lantaran pondok tea jadi tepati katiten. Begituna teu ngalobahkeun dicodeka. Ujug-ujug cedak bae nembrag kana dada.
Arya nepi ka ngagerung sarta badana nepi ka ti babaranting mundur ka tukang. Ku kituna ujug-ujug ka ijir we yen benturan dengan buntung teh lain deui hebatna. Hehehe. Maya karasana Arya Surabona ngahehe jeung seurikeun minangkana mah mapanas lawan. Lah montong wa keunah seuri kisilah. Kadong dora deuleu licik. Arya namalang bari merong. Kumaha? Licik. Licik naon deuleu aing teh? Surabona nguncerang. Oh nya licik we anika mah ngagugubug halu. Lain halu lulumpang. Nuci keneh ditotogeun kana dada kaula teh. Lah andika mah mun bubur nutu mah susah deuleu neangan halu. Arya males ngahehe bari ngarindat kana leungeun buntung Surabona. Setan sia. Ngahina sia teh ka aing. Can nyaho kitu sia teh. Ka nu ngaran Surabona. Dah ayeuna ge dibebekkeun deui tah. Cacapek sia teh ku aing. Surabona nu hatena beuki ngaheab. Sarta teu enta parah deui. Sabrut we. Manehna miheulaan narajang ngagunakeun deui gerakan neumrag jagat. Arya nyorowok bari ngagentak luncat ka gigir. Kilap. Manehna langsung malik berehat tenggeulan rawe rantas ngancam punduk. Tapi Surabona nu memangna geus ngarasa yen gempuranna ngageblos bari jeung kaancam di pundukna. Ngagentak manehna nakiskeun leungeun kencana ka luhur. Duh, teu salah deui bantrok jeung pigeulang Arya nu keur nyerepet ka handap. Sabat kitu corelat. Dampa suku Arya meta deuk ngahancak ka kemplong. Ngan bae Surabona kaburu ngagejlig manten nincak taneuh. Bari langsung ngageser dibarengan ku gerakan dengan buntung pikeun ngagagalkeun gerakan dampa suku lawan. Nu tumurapna ka Arya memangna geus ngarti kumaha kaampuhanna leungeun buntung. Manehna rikat narik deui dampal sukuna. Jelat. Manehna ngajol ka tukang. Brak. Manehna langsung ngagunakeun gerakan depok. Sedangkan Surabona ongkoh-ongkoh we terus nyereudeg nyusul tepus ku gempuran pereupna. Awas kadi. Sutajaya teu karasa nyorowok ngebejaan. Puguh ku manehna geus kauji piakibateunana. Lamun Surabona terus nyampeuk geus moal henteu tantu baris digempur ku gerakan dampal suku lawan. Aya alusna oge. Rek gerakan Surabona ngadadak eureun. Geus kitu jorelat manehna luncat ka luhur anu maksudna deuk ngagempur sirah lawan ku benturan dampal suku. Tapi kalawan manis naker ngagentak Arya ngagilekeun badana sarta langsung ngagunakeun pasangan maung ocon. Leungeun duanana ranggah ka luhur. Ku kituna teh sebeleke deui ari lol dampal suku Surabonang nyampeuk deuk ngajejek hulu ari awak we cecekolan pisan beunang dicerek ku Arya sarta langsung dicentok satakerna ka handap. Akibatna geus teu ngalobakeun dicodeka. Badan Surabonang nyirorot ka handap sarta langsung ngagedebut satakerna. Ari bek ari terus we ngusak ukur kadenge gegerunganana nu nandakeun manehna hirup keneh. Aduh, jadi Sutajaya nyorowok bari belesat we manehna muru ka hareup. Lain ka Surabonang, tapi langsung nyampeuk ka hareupeun Arya bari ngagempurkeun pereupna. Mondor suta. Bahladuni ngagorowok bari langsung ngebelesat ka hareup. Harita teh Arya geus ngajorelat ka gigir. Sarta maksudna mah deuk langsung ngagempurkeun pereupna ka Sutajaya. Tapi lantaran Bahladuni nyampeuk ka hareupeunana, kapaksa manehna ngagagalkeun gempuranana bari langsung luncat ka gigir ka beulah kenca. Sebrut. Pereup katuhuna ngadius deuk kagempur palipisan Bahladuni. Urang berenah euy, ngagunakeun pereup teh Arya. Bahladuni nyorowok. Sret. Manehna robah kuda-kuda ka gigir. Nu dibarengan ku gerakan leungeun katuhu dipake newak pigeulang Arya. Kerbal.
benang digegep pigeulangna. Geus kitu srog Bahladuni maju bari langsung ngabajekeun dampasu katuhuna dipake ngahanca cecekolan. Hasil oge cedak teu salah deui tina sasaran nu ngajadikeun badan Arya ngagaleong. Sabut kitu det leun Arya dicentok satakerna nu maksudna supaya badan lawanna ti kusruk. Ujalan ieu pihak lawanna geus tangtu bakal bisa dilumpuhkeun sekaligus. Geus ti kusruk mah moal hese ngahanca sirahna nu ngajadikeun lawanna bakal terus ngusak leungit budi ilang daya ngejehjer teu walakaya. Tapi ijiran Bahladuni kitu teh nyalahan ka bina-bina. Memang harita teh badan Arya nepi ka ngagaleong deuk labuh. Tapi manehna teu terus labuh lantaran pigeulangna teh keur pageuh dicerek ku Bahladuni. Jadi asa dibere pamuntangan we pikeun ngajaga kasaimbangan badana. Atuh waktu leungeunna dicentok manarikat merean nu ngajadikeun Bahladuni ngajaregjeg ka tukang. Sasatna kabawa ku tanaga sorangan. Sabot kitu Arya rikat naker ngagenjotkeun badana ka luhur. Kulanyon pigeulangna lesot tina cerekan Bahladuni. Geus kitu heat dituturkeun ku gerakan dampasu ku Arya. Cedak teu salah deui ngahanca sirah Bahladuni. Aduh jarah si Arya. Bahladuni nyarekan bari kaayaan badana ngadengklang ka tukang pangaruh benturan lawan. Jadi Arya nincak di taneuh teu talangke deui sabrut bae manehna ngasupkeun jurus runtag jagat. Lantaran pamikirna jeung hareupan Bahladuni mah teu kudu tanggung-tanggung. Bogoh geus kanyahoan manehna teh guruna Sutajaya jeung Surabonang. Kukituna geus bisa kaijir tingkat pangabisana katut kosena lain handap-handap. Kumaha we ti heula teh basa ngagagalkeun gerakan manehanana waktu keur nyang hareupan Sutajaya. Ngan Bahladuni cukup awas. Barang breh mireung lawan geus ngagempurkeun pereupna. Ngagentak manehna jingkrak. Tenggelan bobot 1000 geus dihembatkeun pikeun ngahanca punduk. Tapi gerakan pereup Arya tetela leuwih kesit terus nyuruntul. Nu dibarengan ku ngalegotkeun badana ngagunakeun gerakan orai gibug. Ku kituna geus teu bisa disikan deui. Cekuk bae ngahanca iga burung. Setan sia. Bahladuni nyarekan bari kaayaan badana ngabangkieun. Sabot kitu Arya rikat kagilek nyerong bari ngadiuskeun deui pereupna deuk ngagempur palipisan. Rokaya Bahladuni nu memang masih keneh bisa ngawasa dirina ngagentak manehna ngageserkeun badana ka gigir. Ngawangun kuda-kuda ku jalan narik sukatuhuna ka tukang. Bareng jeung eta hiuk des pigeuleung Arya geus teu bisa disalametkeun deui digempur ku tenggelan bobot 1000. Bareng jeung eta sabrut barep kenca Bahladuni ngadius deuk ka gempur palipisan. Oguh we tumrapna ka Arya lain deui ngaranjugna. Tapi sanajan kitu manehna teu gugup harita keneh oge ngagentak ngangsrodkeun su kencana ka hareup bari langsung ditunjelkeun nu maksudna pikeun ngebeset beuteung lawan. Sedengkeun leungeunna nu tadi mentas dihanca ku tenggelan bobot 1000 ayeuna geus diheatkeun deui digamplengkeun kana iga burung lawan. Nu tumrapna ka Bahladuni kapaksa kudu ngagagalkeun gempuranana bari langsung ngajaul ka tukang. Hehehe. Nah kalah ka ngejat ke sepuh. Arya ngahehe yang serikeun. Bari pereupna mah terus nyewuk ngagempurkeun jurus runtag jagat. Montong waka bekas sungut si Arya. Rasakeun deuleu ye katakna si Laduni. Bahladuni nyorowok bari ngagentak jingkrak hiuk. Tenggelan bobot 1000 deuk ngahanca pigelang. Tapi Arya cukup awas. Manehna ngagentak narik deui leungeunna. Lep. Manehna ngareundeup. Bari langsung ngagilek nyerong. Atuh. Jadi pigelang leungeun Bahladuni nu ku Arya beunang dihanca. Bareng jeung eta gerat Arya kabelah katuhu bari satekah pola nyamberkeun jurus pancatunggal ku leungeun kencana deuk nyabet genggerong. Ngan bae Bahladuni ngagentak ngageserkeun badana kabelah katuhu. Kilak
Ayeuna nyerong atuh bari langsung ngegempurkeun dampal sukuna. Cekuk. Teu salah deui ngahanca bobokong Arya. Nepi ka ngagebutna ngajapapang. Tapi gerakan Arya tetela cingceungna. Ari teh keneh oge ngagentak manehna oge ngagurinjal nang karak. Bisi nu jadi lawana nyusul tepus. Memang teu salah. Harita teh Bahladuni geus nyeureudeg. Sarta paparahna mah deuk ngagempurkeun dampal sukuna. Begituna ngadadak ngarengkog. Bari narik deui dampal sukuna. Kasempetan hade pikeun Arya. Ngagentak manehna gurinjal hudang. Rokaya Bahladuni oge geus nyampeuk manten ngagempurkeun gerakan nembrag jagat. Siap, jebron. Arya beunang diseundak satakerna. Bari dihujanan ku gempuran peureup anu paselang jeung teunggelan bobot 1000 ngahanca kana sirahna. Tobat. Akhirna Arya ngoceak. Bari badana ngapelesat nu satuluyna ngagorobas kana rerungkunan nu ngagigidig sabudeurna. Kancadang ku sareat mah Arya teh geus moal bisa hudang deui. Tapi da puguh lain jore-jore daya tahana. Goreng-goreng oge muridna Pak Raksa Bumi ti padepokan Gunung Cupu. Harita keneh oge ngagentak manehna nyelegedeg deui. Tapi nya kitu sanajan harita Arya teu terus ngusek. Ari wawanena mah teu buru we ngurangan. Lantaran ku manehna geus kaijir yen Bahladuni teh jelas lain pilawaneun manehanana. Mikir kadinya teu talangke deui melecet bae. Manehna ngejat ti dinya. Maksudna deuk terus balik sarta langsung ka padepokan Gunung Cupu. Bari hatena geus giling pikeun Minang Saraya kanu jadi guruna. Sedengkeun Bahladuni sanggeus karuhan lawana ngabecir. Manehna teu terus ngudag, tapi terus bae ngoloyong nyampeurkeun Surabonang nu harita keur digulang gaper ku Sutajaya dihanapeun tangkal kai. Kancadang sadayana saduloh keur mendengko we hareupeun Bah Kendan mentas ngabenerkeun pamaksudanana. Minang Saraya kanu jari guru hayang dipangmaleskeun ka nyeri. Wah, jadi benernya hidup teh teu kuat nyang hareupan si Anggana. Bah Kendan minta penjelasan. Diyakinkeun so teh dumeh saduloh teh kapan geus digemleng deui. Nu cenah mah eta teh pikeun nyang hareupan Anggana. Ari ayeuna bet ngurunyung deui bari teu asa-asa ngadon Minang Saraya. Leres Pak Guru. Saduloh nembalanana bari tungkul. Dewasa mireungeuh beungeut nu jadi guru. Bakuna mah ngarasa era. Dumeh manehanana tetep ngoyodok. Ya bener si Anggana teh tangguh. Ya kudu kula meuleun pilawaneunana ari kitu mah. Ieu margina nu mawi abdi ngadeus deui ka dieu teh. Saduloh ngahaminan. Wah. Ari eta nu disebut-sebut si Arya. Oh, saha itu teh? Nah naon sababna nu matak jadi iluk ka musuh? Urang tebih maranehanana Pak Guru. Wartosna mah ti padepokan Gunung Cupu.
dupi margina pangna biluka si Anggana nu janten alasana nama dumeh manehna kabuktosan tiasa diragragen ku si Anggana. Oge kitu ta ngagunakeun tanaga deungeun-deungeun mah. Tara baleg lain kumaha manehna teh lain terus kamu suka hidup bah kendan narengteng hari tamah henteu nyamung luka salajeng nama jalanan abdi teh teras ngabujeng ka dieu. Nya moal teh terus ngamusuh deges tangtu bilu ka si Anggana. Ari cicingna si Anggana teh terus diwado gitu. Henteu Pak Guru. Matuhna mah tetep we di Lemah Putih. Kawado mah mung sawaktos-waktos. Nya kunalah. Tangtu kukula bakal dijorag ka tempatna. Leres langkung sae oge kitu Pak Guru. Mung langkung sae deui kumaha upami Pak Guru ngabujeng heula we ka padepokan Lemah Neundeut. Ka padepokan Lemah Neundeut. Deuk naon kitu? Tempatna keneh si Anggana. Sanes Pak Guru. Dupi Lemah Neundeut mah tempatna Sutajaya. Sutajaya teh musuhna si Arya. Manawi we atuh Pak Guru. Tanaga Sutajaya teh kurang tiasa digunakeun. Saduloh saterusna ngayakeun saran. Memang alus ta pamanggih teh jero. Tapi pikeun kula mah mangke heula upama kudu ngandalkeun tanaga deungeun mah. Keun. Sabisa-bisa deuk digarape ku sorangan. Moal sabaraha ieu hosena si Anggana. Bah kendan ngebrehkeun pamadeganana. Ku kitu teh mah. Manehna teh kaasup salah saurang dedengkot kahot. Tur barijeng ngamuridkeun deui. Jadi asa kacida pisan aebna upama manehna ujug-ujug menta bantuan kanu sejen. Ngadenge pok-pokan nu jadi guru kitu teh. Pikeun saduloh mah lain deui matak bungahna. Mana nyarita kitu oge. Tangtu. Bahkendan teh ka Anggana kacida nguntup nguyupna. Kukituna teu saeutik matak nimbulkeun gede hate. Bari hate mah ujug-ujug ngarasa ujub we. Yen Anggana kanu jadi guruna teh moal kuat. Atuh pok-pokanana Bahkendan. Deuk ngabelaan nu jadi murid teh lain ngan ukur dina sungut wungkul. Harita keneh oge sanggeusna beres babadamian. Beral bae guru jeung murid teh arinit ninggalkeun Cimalaka. Dina anjogna kawado. Anggana memang keur suwung. Geus arinit kalemburna ki Dipa. Kukituna maksud Bahkendan teh deuk terus we ka Lemah Putih. Isukna geus teu ngurus di kacape. Biur we manehna init ka Lemah Putih. Tapi da puguh nu dipaluruh keur aya di Kidipa. Malah sanyana harita teh keur arinit ka Lemah Neundeut. Kukituna maksud Bahkendan teh kapaksa nyamos deui. Cacakan upama manehna harita teh terus ka Lemah Neundeut. Geus tangtu bakal bantrok jeung abrulan Anggana. Ngan alusna teh henteu. Manehna kalah ka mengkol ka jalan nu brasna kawahangan Cilutung. Lantaran maksudna deuk terus kawado. Sedengkeun Bah Jaeni nu keur waktu tadi ngambah jalan torobosan deuk ka Cibulan tea. Dak dumadak manehna jadi mengkol ka beulah kenca. Maksudna moal terus-terusan ngagunakeun jalan torobosan. Lantaran beuki jero beuki rembet. Jadi nyimpangna ka jalan nu biasa teh sanyana manggih pengkolan nu ka Cikuda. Mangka-mangka di jalan eta teh aya nu keur laleumpang duaan. Tibelah ditu jeung tibelah dieu. Nu tibelah ditu mah can kanyahoan saha-sahana. Lantaran kahalangan ku tatangkalan.
Ari nu ti belah dieu mah lain nulian nyaeta bah kendan anu mentas ti lemah putih. Beras bah jaeni ka jalan jajahan. Ari torojol bah kendan ngaroheap kadinya. Sedengkeun ari nu keur ngungkug ti palbah Cikuda. Mireungeuh nu duaan pasangrok teh manehna kalaka terus we nyalingker katukangan tangkal kai nyerangkeun. Ari gog itu ieu cing raregog bari masing-masing hatena teu bisa leupas tina rasa curiga. Bah Jaeni meneleng bagendan nya kitu keneh. Anu antukna duanana ngadon paperong-perong. Malah jigana teh bari silih rengan. Teu beda we ti ucing pasaranog jeung anjing. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.